Aduh, aing ya kumahanya. Ditelepon, nomor yang Anda tuju sedang selingkuh. Udah aing. Aduh. Dicek separuh gua. Mantap mana? Sedih aing malah. Sedih. Nyeri aing Nges wadi cengcirikan sabar we naon kunaon nya. Nyeri kunaon sih teh? Bukan mau nyeri aing teh Nges tak nges ye. Sok dibeja ke urang aya naon sok. nyeri suku aing kana aya kumana. Tampura. Siapa berang datang jauh-jauh ngalayak suku. Cuma aing teh kelieur ieu teh. Sono aing teh ka mana? Lir kunaon sih teh? Kieu bon aing teh. Kunaon sok cing? Aing teh beol. Beol. Heeh, Naon beol? belanja online. Lain beol atau batak? Naon? All shop. Heeh, Online shop saya beol. bon jika nama orang teh katipu ieu teh. Katipu? Heeh, Katipu naon? urang teh beol. Heeh. All shop atau balanya online gitu? Balanja online. Heeh. Duit geus ka non geus asup. Coba aing teh erek meuli baju bedug duit dibalikeun beol aing teh buat aduh. Ari kitu mana eta geus asup duit sabaraha? 20 juta. 20 juta? Heeh. Telepon atuh. Geus teu aktif. Bukti tadi ku aing di WA cek di siji di telepon teu aktif pada nomor yang Anda tuju sedang selingkuh. Cobaan atuh tingali dina riwayat eta geus eta dikemas can. Ya, tinggal di kemana boro-boro dikemas. Hah, tuh kumaha mana teh balanya teh? Jangan asup 20 juta. Mata geus 30 hari. Janji nama cenah 25 hari bakal aya ieu mah. Aisyah ai kitu balanya naon ke 20 juta gitu? Balanya sawah. Sia malin beol sia teh. Modal.